Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuku abdi dipika hormat Ibu Eliza Fajriyah selaku guru bahasa Sunda kelas 11 ayeuna. Serta candi mulai ka inti materi, hayu urang pacatkeun rasa syukur urang ka Gusti Arumah Suci. Shalawat jeung salam urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia shalawat anu dipajatkeun ka baginda Rasul nyampe ka para sahabat, ka para pangikutna sareng urang sadaya hingga ke akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Abdi Rifan Widya Suratman di kelas 11 MIPA 5 bade nyanggakeun biantara anu judulna etika di dunia maya. Zaman kiwari saha sih anu teu ngenal kanu ngaranna internet. Internet teh nyaeta jaringan anu bisa nyambungkeun komputer, HP, jeung sajabana. Zaman kiwari oge saha sih anu teu kenal kanu ngaranna jeung media bersosialisasi selain kehidupan nyata anu nyambung kana internet nyata dunia maya. Tapi kunah loba pisan jalma anu di dunia maya teu ngaregepkeun etika jeung pola perilaku anu merenah. Perilaku urang ngaruh pisan ka batur atau masyarakat dinya sing teu di dunia nyata atawa di dunia maya. Jelas mun urang ngarugiikeun batur di dunia maya sami pangaruhna kana di kahirupan batur di dunia nyata. Kumaha carana urang merenah kana tata laku jeung sikap di dunia maya. Salaku urang bersosialisasi di dunia nyata, lamun urang teu merenah di panon masyarakat, urang bakal dijauhan. Beda jeung di internet. Lamun urang henteu nganggo etika, leres pisan urang moal kanyahoan saha urang teh. Tapi santeuna urang kedah gaduh rasa empati jeung merhatikeun perilaku urang. Intina mah urang teh tong ngarugiikeun batur. Kusabab urang ge moal atau teu hoyong dirugikeun ku batur. Mung sakitu biantara ti abdi. Hapunten bila aya kalpatan, abdi ukeun koreksina di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.